Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajiri. Innallaha saestuna Gusti Allah la yu'ayyidu eta yakin nguatan Allah atawa ngadukung Allah atawa mengkokohkan Allah hadad dina kana ieu agama birrajuli kulalaki al-fajiri anu doraka. Kumaha ieu maksudna ieu hadis? Bandungan Allah nulungan atawa nguatkeun ieu agama Islam ku jalma anu doraka. Naon maksudna tah? Cik, menya jelema doraka kalah naon? Nguatan agama. Tapi ieu mah hadis dawuhan Nabi yang mengatakan bahwa orang yang durhaka terkadang menjadi penguat agama. Sekilas mah bakal kieu nya cek pajak teh nya jelema anu naon doraka kalahka mengkokohkan agama. Aya oge jelema anu doraka mah ngaruksak naon agama lain ngokohkeun agama. Kieu ye sabab lungsurna atawa sabab wurudna ieu hadis. Kieu baheula teh paj aya hiji lalaki, eta lalaki teh agamana teh lain agama Islam nya. Eta lalaki teh lain agama Islam. Tuluy eta lalaki teh saur Kanjeng Rasul ka para sahabat, tah eta jalma teh ka eta lalaki teh. Eta jalma teh adalah ahli neraka cek saha teh? Cek Rasul teh. Manungan. Cek Rasul teh eta jalma teh ahli neraka. Pek teh teu lami terjadilah perang Hunain. Anu mana dina perang Hunain teh perang antara umat Islam jeung jalma-jalma kafir. Ari pek teh si lalaki anu naon anu ku Rasul disebutkeun ahli neraka teh ngilu perang. Tapi eta si lalaki anu ku Rasul disebutkeun ahli neraka teh milu perangna teh ti balad kaum muslimin. Kitu pas cek Rasul teh eta jalma teh ahli neraka. Da lain Islam. Da Rasul mah pas dipasihan uninga ku Allah bahwa eta jalma teh pinarakaeun. Ari pek teh dina hiji waktu kalah ka milu perang. Bari asup ka balad muslimin, orang Islam perangna teh. Nah, teu kitu tos kitu tuluy para sahabat teh nyarios ka Kanjeng Rasul. Cek sahabat teh, Kanjeng Rasul, eta lalaki anu saur Rasul ahli neraka geuning milu perang jeung urang milu ka balad urang. Kumaha atuh? Maka Rasul ngadawuh, cek Rasul, innallaha la yu'ayyidu hadad dina birrajulil fajir. Yang artinya sesungguhnya Allah menguatkan agama Islam ini dengan laki-laki yang durhaka. Nya eta ku si lalaki nu tadi teh anu cek Rasul pinarakaeun. Tapi eta si lalaki anu pinarakaeun teh kalah ka milu perang bari milu ka balad umat Islam. Pek teh perang we si eta lalaki teh milu pek teh terluka. Tatos terluka gara-gara perang pek teh bunuh diri, maut weh. Bari maut nage lain aya dina kaayaan beragama Islam. Da teu asup Islam milu perang hungkul, milu mantuan kaum muslimin hungkul perangna teh. Matak cek Rasul terkadang Allah menguatkan agama Islam ini dengan laki-laki yang durhaka.